Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah anu kusim kuring dipika hormat, Bapak Ibu Guru anu dipika hormat, oge teu hilap karerencangan sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Puji sinareng syukur anu hayu urang sanggakeun ka Allah anu Maha Agung. Kulantaran nikmat timantuna urang sadayana dina dinten ieu tiasa ngariung patepung lawung patepang wajah dina acara mieling tepang umur kemerdekaan Indonesia anu ka-70 Sholawat sinareng salam mugia tetep dugi ka kulawargina, ka para sahabat, tur dugi ka urang sadaya selaku umat. Hadirin anu dipika hormat, dina raraga mieling kemerdekaan RI anu ka-70 dina Kapin 17 Agustus 2021 urang sadaya kudu tiasa syukuran ka Allah kumargi kemerdekaan bangsa Indonesia selain ti perjuangan para pahlawan eta oge merupakeun hiji kanikmatan ti Allah Subhanahu wa taala. Salah sahiji cara syukuran ka Allah dina momentum ieu kemerdekaan ieu nyaeta urang kudu bisa ningkatkeun keimanan sareng ketakwaan ka Allah. Anu lainna supaya bangsa urang bisa jadi bangsa anu maju, anu gemah ripah atanapi anu tentrem makmur. Nyaeta urang kudu bisa ngeusian ieu kemerdekaan anu kagiatan anu hade nu bisa mere dampak kana kemajuan bangsa. Kumargi ngeusian kemerdekaan teu cukup ku ukur ngucapkeun salamet dina sosial media, tapi urang kudu ngalakukeun aksi nyata anu bisa ngamajukeun bangsa. Rupina mung sakitu pidato ti sim kuring dina raraga mieling kemerdekaan RI anu ka-70 ieu. Sakitu anu tiasa dipikatur hapunten saupami dina diantara ieu aya sarioseun anu lepat sareng kirang-kirang merenah dina mana Bapak Ibu sareng rerencangan sadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.